Mendra hungawilahung mas tuku manik permana sidik winengku wayang agung winajar wayang tunggal ingkang gelar para sukma Purwani pedoman memanis-manis penembah pemuji ingkang kinarya alam kabeh sejagat pramudita keparengan kenyaring sang hyang Pratanggapati pun gentos dening sang hyang Lati kabanjut dening ima-ima ingkang ngalingi ambara lan cala
Sambaraiku awang-awang, calaiku gunung, ima-ima kangalingi awang-awang lawan gunung-gunung. Mangkana penghapus bumi wasi wong alang ataga. Endah sunare pinda manik pinaretesan asta sangga wara tanupatra. Astaiku panangan, sanggaiku wis ngarani, waraiku pinunjul. Tanumang si patra lontar, maknane rontar halus pinilih laju sinongko ing asta kiri. Hariring matak nyaring haluang matak ringan nyaring sok pedah kageuing hudang sok pedah kagendang rukun hirup kedah urjuna tebikon pikiran mawang kamurang taasa tianit tinimbangan wungkul mentingkan eta wungkul mentingkan sarangan Lajunipun asta kalam nyandak kalam lajeng damelak sari kakalih yaiku Dentawian Jana lan Dentawian Jani. Dentawian Jana iku den bocah tumibahing bawetan pinampanan pujangga purwa. Hariku Dentawian Jani den bocah tumibahing tanah kilen dados aksara tigang dasa. Pinter iki pujangga purwa lajeng sinalin dados aksara kalidasa. Sawiji-wijine aksara kalidasa yeka anacaraka data sawala pada jayanya maga batanga. Anacaraka iku wetan data sawala iku kidul pada jayanya iku kilen lan maga batanga iku kaler. Wetan cayane putih dewane Batra Indra wateke karamarang ulah kasucian. Hari kidul cayane abang dewane Batara Brahma wateke karamarang ulah kanepson. Lencak yane kuning dewane Batara Bayu wateke karamarang ulah pepengenan. Eler cahyane ireng dewane Batara Wisnu wateke karamarang ulah kasantosan. Sayektini watek warna papat wau sedaya wis kasalira dening manungsa sawiji-wiji. Yen tindake manungsa mung tansah nuruti hardaning hawa nafsu kang mung mambrih enak kapenaking badan jasmani kewala tembene pasti dan cinandang munggah sawarga. Marmane janma kang wis wikan tansah amung marang ulah kasucian dimen patine bisa antuk nugraha urip langgeng kanthi rahayu. Hariwang reak kamelang ingis dumerek pangkang tungtungna
abdi teh bingung. Baca bibitna mundur junjuna Kumaha? asir kangtung timbul rugi jaga bakal nampi wirang pihak pamungket nabatin letak ngarusak mimitran batak karusak mimitran kerugi mendaka sedih kerugi mah mendaka sedih. Syukrep data pitana anengging negara pun diingkang Eka Adi Dasapurwa. Eka iku sawiji, Adi ku nuwih dasa iku 10 purwa iku wiwitan. Senajan katah titahing dewa ingkang kasongan nakasa, sinangga ing pratiwi, tapi ting semudra katah ingkang sami anggana raras. Nanging datan kati negara ing Argentina. Mila kinaria bebukang upaya negeri 100 tanantuk kali. Najan sewutan jangkep sedasa kadia negeri Argentina. Dasar negara apanjang apunjung pasir ukir gemah ripah loh sinawi. Panjang dawa pocapane, punjung luhur kawibawane. Pasiriku samudra ukiriku gunung gemah ripah loh sinawi. Murah sandang murah pangan, dasar negari mangkuraken pegunungan ngeringaken pasabinan. Loh tulus kang sarwati nandur, sinawe murah kang sarwati numpu gemah kang lumaku dagang. Siang latri danana pedote lebetan aning sasajaning margi. Pipah janma kang sami bebara, jejel pipit aben cukit tepung tritis. Rukun hirup dak aku duh yang junjunan lebih dipahiri-hiri pasti apa bentara paham bujrud pasal ya pikir anu mawa kamunduran harap kapang sanap dikulit harap bangsa dan nati kulit Bocah wonten negeri Argentina jerotan cepek gede upore padang jagatih jembar lelade. Wonten tanah kemawon sami mungku. Senajan ing tanah seberang kathah para raja ingkang sami simawitatan karena Bandayuda. Mungkayung-yun popo janing kawibawan. Bebasan celak anglung lebih tumiyung sami atur bulu beki. Kinarya tandani glondong pangarang-arang peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Sinten ingkang anggrenggani purwa Argentina. Wenang den ucapane jujulukipun Mahaprabu Golteripati. Sini gegang murweng kawin nuju ing hari Respati Sang Nata. Miyos sinewaka ing sitinggil binaturata lenggah dampar kencana. Pinatik sarwara telemek babut perang wedani sinebaran sari-sari. Inada widaing jebat gasturi kanebutan lir badak medal Prabu Arjuna.
Teti joka podang lasek kuning abang manuke bulung sandang lawe puter gemah ke lurik-lurik dada nira kinuwungan kadia bocah ke kalung sumanggayna urang nyarioskeun saking pekame ingkang kinaryawaten ki pangringgitan pakemipun murwa-murwa kinawitan ngocapaken caturing wayang kalasmana lah ingkang natawahu kocapane Sang Sri Nalendra Argentina Mahaprabu Arya Gol Teripati lenggah wonten sitinggil binaturata sinebaran sari-sari sineba panembahan ingkunge Mahapati Arya Maradona lajeng Kangjeng Sinuhun Gol Teripati harsa ngantika gerem-gerem kadya macan sinerang bayalir metu Brahmapati apa Pati Hengsun apa Pati Arya Maradona akakakakadieti Patih Maradona coba Pati Maradona kadieu kularek aya perlu kamane yakti kula ngahaja ngariung jeung mane lantaran aya picaritan kamane coba ngadep tong nepi ka kula ngadaguan lila Pati ya Maradonati Aya kula Raja Maning Prabu Gol Teripati Raja Sakti Madraguna Punjuling pepak bisa ora ketara arek aya picaritaeun ka maneh Pati ya Pati Maradona coba sampean karepti kula rek aya picaritaeun ka maneh erek ngomongkeun soal negara negara urang negara Argentina iya coba apa teh Hengsun Arya Maradona coba maneh ka dieu Gusti mangabdi dalam Patih Maradona ngaturakeun serewuhing sampean nyangakeun semah pangabaktos ka salira panjenengan Gusti syukur pangbakti maneh aditarima ku kaula tanpa kali ngamurda aka cangcang sapucuking rema pembagi salira maneh Pati leres pengandika salajengna dampal dalam teh bade aya pikir saeunaon anu mawi ngangkir abdi dalam Patih Arya Maradona naon anu jadi kasungkeman manah kasulitan gali mangga geura dawuhkeun ka abdi dalam kasulitan negeri pilih aya kabahaya negara abdi dalam anu nyangga aya siku si bulu-bulu galagah kancana eta bagianana mau ngamuk gajah mata eta bagianana abdi dalam Gusti Patih Maradona syukur maneh geus tumanya ti heula awak kaula ulah kaget nu mata kaula nyalukan maneh aya picaritaeun ngeunaan soal negara soal penting Patih soal penting ngeunaan nyangkut kahormatan negara urang ngatih
ngeunaan kehormatan negara urang ti anu maneh perlu nyaho perlu bebela ka bangsa katut negara jeung ka diri kaula Papatih Maradona anu matak ka kaula nyalukan maneh lantaran anak kieu ti aya naon teh mangga geura saurkeun Gusti blak-blakeun kieu apa-apa-pati asa kumaha andikan nyaho negara urang negara Argentina negara subur makmur loh jin awi ajin kai gitu tah asa terus maneh nyaho yang di negara urang di wates negara urang aya alas Malvinas pati terus maneh nyaho eta alas Malvinas awarisan ati kolot kaula tetapi ayeuna eta alas Malvinas adi kawasa aku ku kerajaan sabrang lautan anu rajana ayuna kakini kitu apati janten eta anu janten emutan salira dampal dalam manumawi ayeuna nyaur ka abdi dalem pati Haria Maradona bener pisan pati bupi salajengna kumaha maksadna kieu pati akulah acan tenang hate acan bisa sarengeuna lamun alas Malvinas acan can direbut acan dicangking aku kerajaan Argentina pati hari sababna lamun Argentina dicekelna ku kaula naon pingaraneunana pati lamun kula Argentina tuh bisa ngarebut alas Malvinas anu dikawasa ku raja sabrang lautan ku Dewi Ayu Ratu naga kini kula can geunah sare pati ieu ku kitu nati kula teh boga pikiran kumaha lamun alas Malvinas urang lurug urang serbu ku Argentina lamun dipentak urang geus pasti moal dibikeun mending oge di perangan ku negara urang ku Argentina moal sakumaha kadigjayanana negara sabrang lautan pati sabab lamun ieu negara Argentina teu bisa nyekel alas Malvinas ti kula moal tentrem sare sabab cek raya dabe arusul ka kaula supaya alas Malvinas direbut di negara sabrang lautan kitu pati ngarti sampean namane ngahuleng ngarti maneh sumun dawuh ngartos mung kumaha bae upami teu dipasihkeun tangtos urang kedah peperangan Gusti atuh jadi soal lamun teu dibikeun ku jalan lemes eta nu diarepkeun ku urang urang gempur 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 teh gempur wejar meneng lara wejar meneng lara ya denatinira ya wejar meneng lara ya denatinira Sulendra salin pawarsa mangga ye barang patih Haria Maradona ngadangu kasauran Mahaprabu Goltripati ngajentul ngahurun bingung anu teu mangitungtung ngahuleng ngaraga meneng ngaraos kaget ku ye kahoyongna anu jadi panutan Prabu Goltripati amung wae dabongan anu jadi patih kedah tumut ka pangagung teu tiasa majar kumaha waduh kanca kawas pirieun ye bulan puasa kata kudu perang deuleu ye euy kewajiban cenah atuh teh kudu ngarebut Malvinas bangga meureun nya den belah mana Malvinas teh euy
jauh ti Tasik. Be, tapi kumaha hanya dari titah kuraja euy. Wah, teu bisa nanaon kieu cara nama. Den maler. Atunya. Pati elin ngocoblak jeung panayagan. Apan maneh nyaho raja maneh kaula lain siin. Kumaha pati sumundau Gusti ari numutkeun abdi mah kanggo abdi dalam daya bahan kanggo baha angin kumaha jeung Gusti mung akibatna kumaha akibatna kula nu nangel na angel dina angel kabeh upami kitu mah abdi panginten kedah mianga kempur alas Malvinas ayeuna iraha abdi kedah pimioseun Gusti abdi dalam kedah mios amontong dilila-lila ayeuna andung pangestu amit Gusti. Bagja dengan